alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang fana rusak paling fana jeung paling rusak hate nu gudag-gudag dunia akhirat sorga bakoyana tetap tetapi hati jelema nu budak akhirat nu budak sorga eta leuwih agung jeung leuwih tetap pikir ku Tuan Raja tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta Masya Allah ternyata diabadikeun diunggal kitab-kitab thariqah diunggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener bae jadilah kuari urang bisa ngaca dunia teh rusak nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat apa petani apa pedagang apa kiai nu ngudag-gudag dunia leuwih rusak batan dunia ngudag dunia keagungan kemuliaan jabatan materi leuwih rusak kejadianan aja jelema hayang jadi gubernur apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi presiden apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan lebih rusak tetapi lamun jelema resep ke sorga sorga teh bako sorga teh tetep hate anu resep kada sorga caki Bahlul leuwih agung leuwih mulia leuwih istimewa batan sorgana geus teh hayangeun di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat jero hatena hayang sorga lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi shalih tina shalih naik ka belah dituna jadi wali lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul siapa sok ngomong bae coba tembogan karomah sia sia bangunna ieu lain jelema edan sia tanyakeun ka batur edan ngan aing mah lain edan dunia edan Allah nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae ngan sia mah moal karti coba Bahlul tembongkeun coba ku sia naon coba kaistimewaan sia engke bae lamun perang engke bae lamun perang kula milu kebenaran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir ilu Bahlul perang di medan laga pohara kafir mana anu henteu kena pedangnya tapi satu ketika kudana kena panah set golepak pae cekel ku Ki Bahlul siap kuda ini bakal paeh geus beresan perang sedangkan di medan laga kaimah jauh kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda naik onta himar ieu paeh kudana Bahlul ieu urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon naik kuda kuda sia mana eta paeh mana dihudang endek ditumpakan aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing aja hirup tapanana lagi lain hiji ulah loba omong langsung baralik kabeh siap-siap panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan yang ada. Bahlul nuk milu ka mana? Moal milu ka mana ini? Sia balik kumaha? Naik kuda. Dasar Bahlul sia. Edan teh dipaksakeun sia mah. Sia teh aing nu edan saja. Sia teh aing nu edan. Ye. Aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana. Raja ka aing nyebut sia Bahlul edan. Caka teh aing mah edanan raja. Itu aing mah jelema bener cinta Allah, raja cinta dunia, edan bener. Geus lo bawa omong cak raja teh balik
ayo akhirnya didelegem ke bahlul usap kuda udah sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup udang kuda plak kuda geus geus tumpakan sia balik ke mah nya kabeh urang teu kaget bahlul bisa hingga hirupan kuda atuh ai kitu mah engke emak urang bapak urang lamun paeh maningan kaki bahlul ditiup ku nya harirup deui hebat bahlul bahasa bae udah perhatikeun ku kabehan si bahlul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran aing mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa ku anakna bah salamet alhamdulillah ya cekel ya les kuda ya ayo bawa ke itu kaleuweung memang kunaon kitu kubur ai abah sok nanaonan kubur daripada paeh di dieu engke bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu harti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup bahlul masyaallah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus mal taambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi keurang sia ngubur kuda aduh aing heran ka abah sia emang beneran kuda paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong kita nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kos kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki bahlul teh mah di Baghdad zaman beladieun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Syujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebut teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Syujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka ditu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal jeung ceurikan nya mal hirup deui lain kitu cek teh atuh itu cerik-cerik acan mau besi jore bae kabejana ya macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemun anak naya deui geus ngarawudu urang maca Yasin kan tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Syujai Tasikmalaya langsung maca Yasin beres maca Yasin dan tilu balik lalagaan weh ieu lamun ditepakeun sok hirup ka sok hirup aya tah batak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur mah Mama Kresek jeung Mama Syujai beh ditepak naonna tepakeun coba aku sia tepak ditepakan ku Mama Syatibi plek plek jeung bun-bunana plek 3 kali udah atuh si aki-aki je bisa udang deui atuh hirup deui cenah hirup biasa we kitu udang deui je tapi kumaha cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh toh pake lalagaan mas santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zara ka Gentur teureun-eureun nu zara ka Mama Kresek teureun-eureun nu zara
lamun lain incuna jarah di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna mah Sujai mah kula jarah kadinya dipertanyakan harita tahun 80 hiji tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jarah di Muhammadiyah kakarak ayeuna we eta kula jarah deui tahun kitu 98 jarah deui kadinya yang ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nu geus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnya alhamdulillah can ayeuna kula di perangan Muhammadiyah jarah boingan makam nangis bagus Mama Sujai lain letik-letik jelema anak nama jarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah keur carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul ingat ke mama nu area di urang Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggih lah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina Kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mah pan di ditu di kosami masantrena nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar Mama Satibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek mantek kore martil di babawa bae jeung ragajina malah mah mada begitu ngaji pandit takrir baru takrir Ki Muhyiddin almarhum almaghfur lah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jadi langsung kula ngaji Samarkondi ngaji sulam langsung tara deuleu takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem bae takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih ngan ieu carita otak bae leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah deh mantek teh qauluhu wal qauluhu komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng Masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eren penting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun ta bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka Masya Allah isi sanu sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran ku kumaha kunaon eta sapu tangan teh diasupkeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfur Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudna lamun ieu misalna maca kitab ya nya mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh mong cek sapu tangan itu sapu tangan Masya Allah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abuya Cidahu Masya Allah kula bae ge ngaji ka dinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun
akhirnya nek nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh. Masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dieu ka dieu make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah kakula deui teu bisa kai ieu guru Buya kai dah nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun gimana cerita lain keur agul cerita katebakna menebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca waqiah bagi kolot jadi bege poho lamnya kunil teu katalar si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang ka disurah ku Buya bener di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruk atuh mending maca Yasin tabarok waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfumna ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan nu kitu tah ieu keur carita ahli Allah Bahlul mah edanan ahli Allah teh kuari Masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali-wali Allah Subhanahu wa taala malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali-wali Allah seputar ahli-ahli Allah nyelecep kana hati siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah moal wakat kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bahlul can anggeus ya Bahlul loba keneh Masya Allah ieu ge kadang-kadang nurutan Bahlul si Bahlul mah pandahar bae nama dahar bangun aya jelema dahar bae nah ieu geus sarua nya nama aya jelema dahar bae atuh Bahlul beneran ieu mah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bahlul dipanggil deui ku raja titah ngasehatan ditanya Bahlul aya teh si loba jelema waktu maneh kaluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae eta naon maksudna cek Bahlul cinta Allah tilu rupa hiji cinta Allah cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep deuk salat bae deuk puasa bae deuk maca Quran bae deuk zikir bae urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan kebeurang jeung peuting ku waktu itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah nomor kedua ku anfusakum wa ahlikum naro sieun ka neraka mantap ibadah teh sebab di neraka teh aya kalajengking neraka sebab di neraka teh aya kalabang neraka di neraka teh aya orai neraka hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu sanggup urang ka neraka model kos kitu kakaraku kala dunia ge kakaraku kala jengking dunia kakaraku kalabang dunia urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu ku anfusakum wa ahlikum nar aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar cek Ki Bahlul kasalametan keur aranjeun kabeh salamun alaikum bima sabartum ku sabar di alam dunia dibere gering sabar jati Allah
diberi sehat sabar jati Allah hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah sabar tina maksiat ditinggalkan sabar dina taat terus bae bima sabar tuh fani ma uqbadar surga pang bagus tilu rupa bae sakitu hirup mata cinta ka Allah teh nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah eta mangis hese caritakeun nomor kadua cinta ka Allah teh sieun kana narakana nomor katilu ibadah ka Allah cinta ka Allah resep kana sorgana pilih ku tuan raja dek nomor hiji dek nomor dua dek nomor tilu akur nah nu mantah kiai-kiai peuting hararudak eta teh naon mungkin resep ka sorga mungkin sieun ka neraka urang milih nu mana urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah Ki Abdul Karim Kiai Asnawi jeung sajabana eta mah jelema geus lain sambarangan ja Ki Abdul Karim pan bisa hibar ti Mekah ka dieu ieu ge kadang-kadang hibar pernah nyana hibar nurutan si Asnawi set anu ngajepret ragam mantak lamun ieu da dibuka pitak loba di dieu urutkeun tah eta bagus teu caritakeun mantak Maulana Hasanuddin di ziarahan atuh pan lain sambarangan jelema itu Syekh Syarif Hidayatullah wali sanga eta mah anu majnun lillah dongengna geus maraklum ieu bae tingkatan kadua urang mah cinta ka Allah ibadah ka Allah sieun ka neraka eta ge geus termasuk katilu urang ibadah ka Allah cinta ka Allah resep ka sorga nah mudah-mudahan urang kabeh anu kumpul di dieu kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah ku dongeng wali-wali Allah supaya urang bisa mawas diri introspeksi mun urang nyaritakeun bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun jang selu lobah pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan bahlul na ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf Kiai Madin jeung kiai-kiai tirumpak sinang haladir sebenarnya haladir nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah jaki bahlul ge pernah ngajakan babaturanna ka kuburannya nama ngobrol pan jeung ahli kubur lain zarah urang mah zarah ila hadratin nabi ila ruhi urang mah kitu bahlul malai kumaha kabarna baik-baik saja ente ngobrol jeung ahli kubur teh ya ngobrol kumaha kabarna si anu kumaha kabarna si anu kumaha nyahoeun masyaallah karim ahli Allah mendaki hairun abah kula putra abah kula putra naon karek kirom likirom pintu Ki Hairun mah liwat bae ka lembur eureun aya ahli teluh di dieu kajian kumaha ge ka ambeul teangan gunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piceun ilmu teluh sia ih teu can jaluk sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilanat ku Gusti Allah ya Allah kiai manya kula kudu susumpahan ka dieu sia sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai ka ambeul tuh si ge iya mun liwat ka lembur bangun aya jahe di wah ka ambeul wae makan SMS tadi geus aya di goblok sieun mah masyaallah ieu mah ahli jurig berarti kan lah urang lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hate urang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen bararisa kula lamun nyaritakeun aya babna saha wali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitabna pohara begitu dibacaan masya Allah karim ieulah tipikal ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala kumaha sih hayang jadi kos kitu beteung dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu bae emang kunaon kitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah geus bae emang kunaon kitu lamun urang ngadahar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sebenarnya ngajagaan tina eta bae ge insyaallah urang boga ilmu hayang mangpaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah
capek pas kitu teh capek. Masya Allah karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa napak sancak hebat teh manfaat ilmuna ngajaga kadaharanna komo kiai proposal mah nanaonan nanaonan teu salah ngan teu jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar deangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atau bagus ieu mah keur carita ahli Allah pan lain deui. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun almarhum almarhumah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana.